Bismillahirrahmanirrahim. 13 Sifat kalam. wajib akli hak Allahna sifat kalam ngadawuhna nu qadim taya kawitna qaimatun tumatepna kalam Allah kabagina kana dua dal madlulna dal anu di loh mahfudna anu aya aksarana kalam madlul di Allahna taya huruf jeung sorahna kitu harti sifat kalamna anu aya di Allahna lalawanan sifat kalamna albukmu pirehartina sifat anu mustahilna wajib ditekad kenana ari dalil cek naklina surah An-Nisa ayatna 100 genep opatna wa kalamallahu Musana. Teu mah nomor 13 sifat wajib di Allah teh sifat kalam. Berarti sifat kalam teh adalah sifat ma'ani anu katujuh nya. Nu katujuh dengan 77 na sifat ma'ani teh kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam tuh 7. Nah naon hartosna kalam teh ngadawuh Gusti Allah janten Allah teh ngadawuh wajib hukumna Allah kasifatan ku sifat kalam hartosna Allah teh ngadawuh ayana sifat kalam di Allah teh qadimatun qaimatun sami we seperti sifat ma'ani nu lain qadimatun qaimatun qadimatun teh heubeul teu aya kawitna qaimatun teh tumetep teu aya tungna teu bisa kieu irah teu bisa nanya kieu ti iraha Allah ngadawuh teu bisa naros kitu dawuhan Allah atawa kalam Allah mah qadimatun teu aya eubeul teu aya kawitna teu tiasa naros kieu dugi ka iraha ngadawuhna Allah teu tiasa naros kitu naon sababna sabab dawuhan Allah qaimatun tumetep moal ruksak moal aya ujungna. Nah kalam di Allah kabagi 2 bagian. Kabagi sabaraha bagian kalam di Allah? Kabagi 2 bagian hiji kalam dal 2 kalam madlul sing emot hiji kalam teh kalam dal 2 kalam madlul. Naon ari kalam dal? Ari kalam dal teh nyaeta dawuhan Allah atanapi kalam Allah anu aya dina Lauh Mahfudna anu aya aksarana janten dawuhan Allah anu aya aksarana tertulis dina Lauh Mahfud eta namina kalam dal nya Allah teh ngadawuh anu tah nu didawuhkeun ku Allah teh tertulis dina Lauh Mahfud eta namina kalam dal. Nu kadua aya kalam Allah anu madlul. Ari kalam Allah anu madlul mah kalam Allah dawuh Allah nu teu aya suara jeung teu aya aksarana. Jadi teu aya suara jeung teu aya aksara we eta mah kalam madlul namina. Hoyong dicontohan. Yo.